X alias botak tanpa ekspresi ya guys ya. Aing mah anehnya kanu aran si Agus teh eta jama gandeng be Agus sedih ge maksudna teh aing ge harua bae anjing keur sedih teu boga duit kudu meuli pulsa listrik kudu meuli egas kudu ngajajanan budak kudu mere duit ka rupiah bisa bade anjing nu sedih. Tapi aing mah da teu carita ka sasaha, aing mah teu sudah sedih da. Lalaki mah tidak bercerita, hanya saja merenung sambil merokok. Biasa seperti halnya lelaki, ya harga dirinya lamun carita kitu-kitu teh tentang permasalahan hirupnya. Masih mending keneh diluapkeun bari udud jeung ngopi, urang hote ieu mah nya ari marane mah nya mah dia teuing nurutan si Agus sedih ge lah. Cuman kan si Agus mah terlalu teuing anjing padahal mah. Keula keprok na keula sia keula aing can ngomong naon ieu maksudna